padang tina pada maka ngajak berkumpul. Yo kadariu. Makanya didinya bahasana rajana disebut Surya. Warman. Da silo kaungkul. Macana dikira-kira ulah nyebut kirata. Ngan lamun ditulis ku huruf hijaiyah ari Surya teh cahaya, waro anu ngajaga man jelema anu ngajaga kana cahayaning sekarling alam. Eta so saha di Gunung Padang anu ngageueuh sebutlah nu ngageueuh di Gunung Padang mun geus kabuka ku ahli supranatural tina kalimat Surya Warman Surya cahaya, waro nu ngajaga man jelema anu ngajaga kana sekarning cahyaning alam. Saha eta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah wa arsyadana bil kitabi was sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kadang wargi samudayana setiap orang eta pamimpin dituntut keur nanggung eta kapamimpinan. Nepi ka mana urang ngasuh ceuli biwir jeung anggota badan anu sejena saluyuk jeung nunyieun eta urang. Sakabeh sifat terpuji keur hamba Allah dina Al-Qur'an eta buah tina ilmu. Sakabeh sifat anu tercela anu goreng eta hasil tina kabodohan. Jadi cindak nama pikir ku kasadaran, tingali ku kayakinan, titenan kajadian nu karandapan eta sakabehna akibat tina pagawean urang sorangan. Ulah rek boga anggapan ieu pagawean batur. Tapakuran ku urang. Tapi kamana kasiapan urang rek balik atau rek mulang ke tempat asal. Pertanyaanana, naon anu rek diwariskeun? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kondisi alam anu subur jeung nyaman, gemah ripah repeh rapih, slogan nu aya di Tatar Pasundan. Di mana ditingali ku urang geuningan eta slogan teh ulah rek bahasa naudzubillah hari patukang tongong mah man mun ditingali bencana nu timbul tina alam rakyat jeung pamarentah
gotong royong ngomean sumbangan kaditu kadieu di mana-mana. Tapi bencana timbul tina perilaku manusia naon bukti? Sistem doktrin liberal ngajarkeun kudu diberi kebebasan keur ngaraih kesenangan, sok sanajan ngahalalkeun segala macam cara. Sistem bingkai sekuler ngajarkeun supaya agama kudu dipisahkan tina kehidupan manusia. Maka keur ngarintis eta bencana, rintis ti ayeuna antisipasi eta bencana teh ku tina akibat perilaku liberal jeung sekuler, maka pendidikan berbasis kearifan lokal ti ayeuna kudu tumbuh kembangkan. Kuat agama, luhur ku ilmu, jembar ku budaya, rancage digawe, cager awakna. Makanya proses pendidikan berbasis kearifan lokal didasari ku filosofi Trisula, silih asah, silih asih, silih asuh. Nu mana eta pendidikan berbasiskan kearifan lokal eta teh sloganana Gapura Pancawaluya, 5 gerbang kesampurnaan hidup. Cager, bager, bener, pinter, singar. Mun dina kailmuan Pancanaka, Pancasona, Pancadharma, Panca Brajasona, Naka, Waluya Dharma. Tahtina 5 eta teh ngahiji keur bangsa Indonesian ayeuna dicekel dihimpun tina eta cager, bener-bener, pinter, singer, atau Pancanaka, Pancasona, Pancabraja, Pancawaluya, Pancadharma dituleun dina hiji kalimat nu disebut Pancasila. Maka yakinkan pikiran anjeun, sebab pikiran nangtukeun ucapan, ucapan nangtukeun perilaku, perilaku jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter anjeun nangtukeun nasib anjeun sorangan. Makanya tesapati-pati Pancasila dijieun di ieu nagara mun teu mah teu boga tujuan. Tah dasarna mah hayang ngaraih kana gemah ripah repeh rapih teh menuju Gapura Pancawaluya tina cager, bager, bener, pinter, terus singer teh ngagunakeun ilmu Pancanaka, Pancasona, Pancabraja, Pancawaluya, Pancadharma. Mun ku urang Sunda dipesekna, mun ku nu sejen mah tangtu akan berbeda. Sebab Pancasila gabungan tina prinsip Gapura Pancawaluya mun ceuk urang Sunda. Tah dina hal ieu tadi kasabit Trisula berbasiskan kearifan lokal nu didasari ku filosofi Trisula nyaeta kahiji Semar, 2 Siliwangi, katilu Selang Kuning. Semar ayana di Pancabraja, Siliwangi ayana di Pancanaka, atau Selang Kuning aya di Pancawaluya. Akhirna Pakarno jeung para pendiri bangsa keur ngahimpun eta kekuatan menuju Gapura Pancawaluya, dibentuklah dasar asas landasan kehidupan bangsa Indonesia ieu kuno disebut Pancasila. Tadinya Pancasila teh dijieun teh mun ceuk urang Sunda kadang wargi samudayana hatur pangapunten sekali deui bilih teh mah dina hal ieu
Ieu ngan saukur bahasa dikira-kira ieu bahasa kirata hatur pangapunten ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tatkala manusia sadar kana naon anu bicarakeun malaikat dua raqib jeung atid menyatakeun. Maka nalika konsepna kearifan lokal ieu di dieu keneangan kenyuk-curug galur mapai-mapai tapak rasul di dieu karuhun ulah nu deukeut atuh perkara naon nu diteudeun dihandeulkeun sieun geusan aleun dihanjuang siang ieu yuk urang korek mun dikorek teh mah yuk urang bongkar gitu det mah matak jadi masalah ieu tina kalimat naon anu disebut nyuk-curug galur justru urang kudu lamun sebeteh mah urang hayang neruskeun talacak menjadi karuhun. Intina mereka sudah berbuat begitu terhadap ini negara. Urang ayeuna narek terus kieu teu boga sumbangsihna ka nagara. Sok ayeuna mah bisa ieu sok. Ulah mah kacegekan lain mah kieu ulah. Apa yang kau telah sumbangkan, apa yang telah kau darmakan buat negeri ini. Dah, dina kalimat selang kuning, ieu sok diidentikeun jeung hiji kerajaan Pulau Majeti, memeh ka kerajaan Pulau Majeti. Hatur pangapunten. Ieu sameme kerajaan Pulau Majeti, Majelis Tawasul Buana Raksajaya ngorek. Nah aya samemehna Pulau Majeti aya. Ternyata Pulau Majeti nu dipimpin ku Prabu Adilaya itu aya samemehna nyaeta kerajaan Tajimalela. Jadi Majelis Tawasul Buana Raksajaya Tajimalela itu bukan Prabu Tajimalela, tapi Tajimalela adalah sebuah kerajaan aya di Tatar Sumedang. Hiji dah. Gak ada ulah jadi masalah kepada Prabu Tajimalela mah Prabu jelema eta pemimpin raja. Kerajaan Tajimalela dipimpin ku Prabu Wijaya Kusuma. Saeta Majelis Tawasul Buana Raksajaya mah muka teh kadinya. Jadi kerajaan Tajimalela dipimpin ku Prabu Wijaya Kusuma. Prabu Wijaya Kusuma keun disebutkeun asli nama. Suasana terus buka ke Majelis Tawasul nu hoyong uninga mangga yap ka dieu secara face-to-face pribadi makomna mangga yap kurang tuduhkeun. Prabu Wijaya Kusuma gaduh putra teh dua. Hiji memang ayah nu masihan gelar atanapi jenengan disebut Gandawati jeung Gondowati. Ayah nu muka duyeukeun ka dinya. Leres sok. Da eta mah sebat bahasana teh lalanihan. Pek. Gandawati jeung Gondowati. Gandawati ta ditikahkeun ka Prabu Selang Kuning teh. Nu neraskeun kerajaan Tajimalela ngan saatosna dicepeng ku Selang Kuning dirobih tina kerajaan Tajimalela janten kerajaan Pulau Majeti. Eta Gandawati, Gondowati. Nah, Gondowati gaduh caroge nu namina Mbah Bugel. Dijantenkeun patih di Pulau Majeti. Tah eta kulantaran budak awewe unggul dikawinkan weh tajan antara minantu nu hiji jadi raja, minantu nu kadua jadi patih. Tak gitu Selang Kuning teh
kerajaanana nya aya bihiji eta mah menyebutkeun di tah Raja Prabu Adilaya mun teh mah ayeuna dina hiji tempat nu ngaranna Situ Gede tah eta teh sok disebut Nyi Roro Kidul atuh kerajaanna aya di basisir Laut Kidul Cipatujah cenah pek sebab basisir Laut Kidul dibagi tilu hiji ti Aceh nepikeun ka Purbara Sukabumi teh Pelabuhan Ratu itu dipimpin ku nunamina Bunda Ratu. Di Pamengpeuk likeun ka Cipatujah itu dipimpin ku Kangjeng Ratu. Di Cijulang nepikeun ka Bali itu dipimpin ku Putri Ratu. Tah eta itu pamenak Buana Raksa Jaya. Mana eta? Ku pamenakna sewang-sewangan sanes ulah janten masalah. Jadikeun perbedaan ieu rahmat ilmu. Nah, lajeng nalika konsepna eta Pulau Majeti dipimpin ku Selang Kuning itu sistem nate Pancawaluya. Cirina Pancawaluya eta makana geuningan dina sejarah teh Pakarno ka Sancang Pakarno ka Laut Kidul nepungan saha Nyi Roro Kidul. Nah atuh Gandawati teh sok disebut Nyi Roro Kidul ulah jadi masalah. Jadikeun ieu perbedaan teh ilmu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Oh cenah musyrik atuh Pakarno ulah sok nyebut musyrik ka batur. Ulah bahaya. Nah cenah kitu ulah keun. Buat teuing urang anu can tepi. Buat teuing Pakarno semedi atawa tapa di hiji patempatan teh dipilih ku Pakarno ke tempat anu hening sepi. Dari baheula mah semedi nya tapa mun ayeuna mah bahasana teh cek Islam tapakur. Ulah ka ate bahaya. Saha atuh cenah tanpa telah nama orang ayeuna selama ieu disebutna teh man ratu kitu setiap ratu pasti boga raja. Tah rajana teh disebut Prabu Adilaya, makamna aya di Situ Gede. Saangaran aslina ya urang pis-pis wae ka dieu ka Majelis Tawasul Buana Raksa Jaya di Tatar Sukapura ya. Lajeng Gondowati tah di dieu ya. Gondowati teh ga nami aslina jeung sok disebut Dewi Sri. Ieu anu tatanen ieu sok Dewi Sri cenah nyungguh. Tah eta teh pamajikan Patih Pulau Majeti eta teh. Nah eta ngaran asli lain. Lain ngaran asli. Mana sekali deui Majelis Tawasul Buana Raksa Jaya geus muka saha nu aslina. Lain geus bau ngan aslina geus kapanggih. Atuh tadi saha Prabu Adilaya parantos. Atuh tadi Prabu Wijaya Kusuma parantos. Ngan moal dina mun konten tema konten ayeuna nyebatkeun aslina. Gitu. Yang buga saha ya ka dieu. Insyaallah saupamina sumping mah di minimal dituduhkeun beh dituna diajaki urang jaroh ka anjeunna gitu. Nah lajeng naon atuh bahasa Selang Kuning anu sajatina nyata kaiji selang hiji alat keur pikeun nyamung
nyambung perkara ngarah tepi karena perkara mesejen alat paralon nepungkeun cai ti AKB kuning salang teh tina sil sod lam ain sil kudu nepungkeun maneh angna tina ain. Jadi cindekna selang kudu nepungkeun i kudu ngajaga maneh balikeun maneh kudu ngajaga tina nepungkeun babarayaan gitu cendak nama anjeun kudu ngajaga silaturahmi tah gitu. Selang kuning teh Semar buah pajajaran pagawean naon eusina keur pikeun bahasa Pancawaluya di mana maraneh hirup hayang waluya cager waluya maneh kudu resep nepungkeun babarayaan nepungkeun silaturahmi sok buktikeun be pan pajajaran ge juru giban tajrad huban cah eta. Terus kuning kun kudu aya maneh bisa ngajaga karena eta sil kuning kun jadi nalika eta silaturahmi dijalin maneh kudu bisa ngajaga karena eta silaturahmi jaga silaturahmi kadua anjeun kudu bisa ngajaga karena eta silaturahmi dijalin kudu terus-terusan ulangan sekali dua kali tapi kudu terus-terusan tak eta selang kuning teh silih anyangan teh kudu terus tah kolot baheula teh kitu napira ku ayeuna urang cicingeun ulah kena karena aya HP karena aya media ulah logika we urang boga sok sanajan boga anak ayeuna jauh digawena sok sanajan tateleponan da teu sabungah lamun balik sok sanajan teu barang bawa ogenan anak kakolot tapi bungahna lamun anak balik katingali tarang bahasana katingali runggunuk awakna sok sanajan tateleponan unggal menit unggal detik teu sabungah lamun seuneu mah jur datang. Nah, eta jadi selang kuning teh jadi hiji prinsip Trisula teh kerpikeun perkara anu hade nu kudu dijaga ge bakal timbul di mana anjeun ngajaga silaturahmi maka minimal hirup anjeun bakal aya dina kabarokahan teu menutup kemungkinan keur Allah mah di mana anjeun ngajaga silaturahmi deduluran hirup anjeun umur anjeun bakal ditambahan tuh dan gitu ngan ngahukumana antara hirup bakal manyangan atau kabarokahan dina hirup anu manusia kitu kumaha Allah da terkadang Allah mah kun payakun babarieun keur Allah mah tah gitu. Naon eta teh nu tilu teh di mana Trisula geus dijaga ku aranjeun kabeh eta teh tina hasil pasundan hasil tina gagawean hate dijagana ku hate so atuh lamun Pasundan aya pertanyaan nah aya kerajaan Pasundan aya mun baheula mah Kendan dibentuk teh keur ngantisipasi tina kondisi nagara anu salah kana gurun kondisi waktu harita nyaeta kaayaanana beragamakan Hindu jeung Buddha. Islam datang kondisina gurun
lacut sasar. Islam datang, oh ditingali geningan di Pulau Jawa teh ieu jalan kahirupan teh sasar. Hubunganna jeung salaka antara salaka nagara jeung salaka domas tah di salaka domas di Gunung Padang atuh terjadi naon anu disebut perkumpulan para wali zaman baheula. Punten mau ngabahas tahunna. Ngan para wali eta didinya anu sumping ti Hadramaut ka Aceh. Makana Aceh disebut Serambi Mekah. Santas berkumpul di Aceh, terus melihat ke sekelilingnya, mata ke Sumatera disebut Sumataro. Sumatera, terus saya tandang makalangan ningali karena kahirupan. Oh, geuning kieu kahirupan umat atau manusia zaman harita. Sumataro. Ternyata geuningan gorun, lacut, jalan teh tah kumpul we di Gunung Padang. Matak di Gunung Padang aya hiji situs. Situs Gunung Padang teh punten kurung can pernah kali itu. Ngan disinyalir Gunung Padang adalah tempat perkumpulan para semohon lah para pemangku zaman dulu salaka nagara di salaka domas tadinya. Atau seudahnya berkumpul berjalan kerajaan salaka nagara terus demikian ku akitirem ya. Akhirnya timbullah kerajaan Tarumanagara. Santas Tarumanagara baru jadinya akhirnya ngajadikeun hiji prinsip kahirupan kudu kumaha solusina. Makanya solusi pertama ieu kendan. Orang kudu ngajaga hati. Mereka ayeuna banyak versi kitu, banyak versi kieu, jaga hati. Ulah reksi itu mah dikapir itu mah aliran sesat ulah. Jadikeun apa naon anu kapangih mun kapangih teh mah itu sebuah ilmu, tinggal orang menentukan. Da itu kearifan lokal, pamangihna sewang-sewangan sing sadar kadinya. Nah, kadang wargi samudayana kerajaan Tarumanagara nu dipimpin kapungkur ku Prabu Suryawarman, Majelis Buana Raksajaya nu di Gunung Padang eta teh geger sok kalima. Wah, aya deui cenah ieu wayang atuh sidorna kitu mah mun dina wayang. Sebab sidorna guruna Arjuna digeger sok kalima. Pek. Ngan geger sok kalima. Ari geger naon soka naon lima naon. Geger teh pagar geger pondasi soko soka soko lima soko menjadi landasan lima naon ta. Pertama ayana Pancanaka, Pancasona, Pancadharma, Pancamaluya, Pancabraja teh digeger sok kalima eta teh. Can dipisah-pisah. Ieu kasaha, ieu kasaha. Tah eta teh digeger sok kalima di Gunung Padang. Padang teh tina pada maka ngajak berkumpul. Yo kadariu. Makanya didinya bahasana rajana disebut Surya. Warman. Da silo kaungkul. Macana dikira-kira ulah nyebut kirata. Ngan lamun ditulis ku huruf hijaiyah ari Surya teh cahaya, waro anu ngajaga man jelema.
jelema anu ngajaga karena cahayaning sekarning alam. Eta so saha di Gunung Padang anu ngageugeum, sebutlah anu ngageugeum di Gunung Padang mun geus kabuka ku ahli supranatural tina kalimat surya warman, surya cahaya, waro nu ngajaga man jelema anu ngajaga karena sekarning cahayaning alam. Saha eta mun resep kana wayang boga kepangi disebutkeun Sang Hyang Nur Cahya. Tah di Gunung Padang teh Sang Hyang Nur Cahya eta gitu. Lajeng saentas eta di Tarumanagara di katujuh, Tarumanagara nu dipimpin ku Suryawarman katujuh eta teh boga anak awewe. Dewi Tirta Kencana boga anak awewe ditikahkeun ka Resi Guru Manikmaya keun gelarna unggul. Atur pangapunten saha Resi Guru Manikmaya? Putra saha eta Resi Guru Manikmaya? Hayang kuningan mayap ka dieu teh. Tah eta teh pendiri Kerajaan Kendan. Jadi Resi Guru Manikmaya Raja Kendan kahiji. Raja Kendan. Atawa Kendan teh kaindraan. Atuh mun disebut Kerajaan Kendan pek. Kerajaan keindraan pek. Atau keindraan teh aya di Jawa Barat, nama lain dari Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan nu dipimpin ku Prabu atau Resi Guru Manikmaya ngagaduhan putra tilu, hiji putra kahiji ngagaduhan gelar masa atas ngagaduhan kerajaan disebut Prabu Hayam Wuruk. Jadi Prabu Hayam Wuruk teh putra Resi Guru Manikmaya. Bade ieu versi Majelis Tawasul Buana Raksa Jaya. Jadi kan yang ulah jadikan pertentangan. Kauninga Hayam Wuruk Raja Majapahit. Buana Raksa Jaya menyebut kerajaan Majapahit Tungkul, tapi Prabu Hayam Wuruk nyepeng kerajaan Mataram Majapahit. Namun menjadi dasar sebab tadi oge tina domon salakadomas atuh kumpulkeun hiji kakuatan teh dina hiji ngaran bae heula. Ulah Mataram unggul, ulah Majapahit unggul, tapi Mataram Majapahit. Ini Hayam Wuruk. Nah, kedua, nah kerajaan Kendan ayah tapi tidak berbekas. Namun jadi konsep sabab Tarumanagara ayah kene. Sementara di wetaan kerajaan Mataram Majapahit geus berdiri. Matak situs Kendan tidak ada, situs keindraan tidak ada. Bahasa Patilasan
kerajaan Indra ngencenah we hungkul. Nah di Salakado mas lain itu bekas kerajaan Tarumanagara. Atau di mana Kendan? Nah, Kendan, kerajaan Kendan parantos Resi Guru Manikmaya itu dipasihkeun ka Prabu Linggawesi. Robih kerajaan anak disebut Sunda Pakuan. Yeah. Di mana Sunda Pakuan? Sunda Pakuan punten nyaeta mun ayeuna mah kapungkur Kediri, ayeuna mah Panjalu. Nama lain dari Panjalu itu adalah Kediri zaman dulu. Sapertoskeun Mangkubumi kapungkur mah Mangkubumi teh Pramudita, ayeuna Mangkubumi. Nah,